Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi asra bi'abdihi wa 'arrajahu ila hadratihi. Wa huwa alladzi amarna bi kasrati dzikrihi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal istiqamati wal mudawamati ala tariqati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil iqamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan usriya bi minal masjidil harami ila baitil muqaddas, al hadis ala turri. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'min. Wa qala aidan, ilahi anta rasuli wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlihi ajma'in wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina, khususan Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Sayyid Syekh Ahmad Salih bin Wafat al-Ma'rufin, wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina wa jami'i abaina wa ummahatina, khususan Sayyidina Kiai Muhammad Zainal Abidin Baz masyaallah, wa jami'i abaina wa ummahatina wa abai hadhil qaryah min al-insi wal jinni min al-khuddam, madadana bi madadihim wa a'adda alaina min barakatihim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballilna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ajudan, para ustaz, Samira hadir, aparatur pemerintahan, para RT, RW, para desa, Pak Lurah, Forkopimda, Forkopimda, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh remaja, sesepuh sinaran bini sepuh, keluarga besar Rancak Meong, Gede Bagi, Kangjeng Sunan Kalijaga. Di mana sih Kalijaga? Ada Sunan Kalijaga nama di Demak, Kalilangu. Ada Kalijaga ini di mana coba? Lain jaga kali jaga ayah kali nggak ada kali jaga Wahangan jaga dari mana coba? Di Cirebon. Jadi aja nanti nutur Sunan Gresik teh di mimiti Jawa Tengah dugi kaget Cirebon. Akhirnya di aku murid teras bebarang Riado 13 tahun saling dirinya tentu sholat mereka untuk nempoting film dirinya meninggal dalam film Angling Dharma jadi kan hipar jawara itu pas hap-hap jadi mas karebete nanti Kang mas karebete ngaran nanti sebut-sebut nanti Jaka Tingkir kan bobogohan kira berjuang kira itu berjuang agama anjeunna Riado sabada saumna mulai ngalamian awaknya awak kayak kekuatan awak aya teu dahar teu nginum teu naon mah awak ge leuleus akhirna cici salat bari cari bari naon da geus teu kuat lami nyoplok aruhna teh kaluar awakna cicing jadi teras ngalaksanakeun amalia syariah. Ini nyobatkeun 7 tahun, 21 tahun, tapi anu mau tamat mah 13 tahun. Anjeunna dakwah ka Jawa Timur. Garwana aya di Jawa Tengah dakwah ka Jawa Timur. Nikah sareng urang Jawa Timur di daerah Madiun ngadamelah hiji tempat namina Caruban jadi di dieu mah Cirebon di ditu mah pangarsa abah sepuh di Bandung mah ngadamelah Gede Bage di Tasik mah Gode Bagu antara kurang dia mah lawan teman akibat wah murtad atuh geus di zaman baheula kan biasana kahieuman bangkong eta biasana mah kahieuman bangkong tungtungna teh ti kokolot ti luluhur teh bohong da ku sakola ku gawe riwe ngurus itu ngurus ieu kadang-kadang kasepuhan teh rumana kieu teh tara bawa anak incu nu tungtungna eueuh dina pail anak incu teh mana kieu kan teh eueuh jol we bahasana bejana cenah bonglo gitu ayeuna toy tah eta kudu ari akar jadi hari ini lu babanotan eta nu riweuh pada kudunya mun akarna tunggul jadi biji daun di daun jati berarti teh jadi tangga ye nu riweuh ari tunggul jadi akar jadi aya nu jadi babanotan berarti pae jadina gitu ayeuna urang hirupkeun deui. Ya, apunten dulu
Siangna tarakan dia kumaha itu kudu kumaha gitu. Oh iya oke guys ditanyaan hiji-hiji. Ayo kagede bagi aduh anjing aya kegiatan terakhir kudu jadi kudu udah. Udah mual ini soalnya pemi acara sareng tarekat-tarekat sanes benten sareng urang di TGN. Pohon dibatur mau ayah mau bumbang ya Allah ayah itu ayah ini jadi penceramah teh jam 11 sekarang naik wengi 11:30 di kata bus 1 abdi cuma dia mana memang ngalajengkeun karena tawasul akbar dan toriko anfasiyah. Orang mereka Bandung alhamdulillah dinten ieu bisa patepung deui jeung nya ngapura bosan angin begitu mana mana ayeuna poe ieu ayeuna abdi tadi makan kumaha deui kawas naik motor hujan gitu rek ieuhan eueuh tadi makan kumaha deui. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa dinten ieu urang kempel teh dina bulan naon teh? Dulur pang bingung-bingungna keur balik lamun kita ceramah bulan Saban. Bingung. Nah, make bingung rajaban liwat. Ramadan jauh kene. Ai bulan Syaban teu rame ngajelaskeun. Mah jadi keluar. Untung nate aya doa eta. Tadi dilagukeun ku urang. Kumaha cenah doana teh? Allahumma barik lana bima razaqtana Kandahan karek budak janda jadi salah doa mengkol dan jadi lemur abdi madu apa dinyieun juri rencana aya budak leutik balik sakola MI di dia oh ningali papangih jeung juri dar teh maca doana teh doa dahar juri teh sieun kabur ceuk juri anjeun ingin dihakannya gitu. Oleh gade atuh kabur apa da teh. Uga bobot teh masih kene lingleng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wasil qasid urang hartian Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad tong ningali kana soca abdi nu tuluy anu penting mah disada mah dikulam ka dieu teh ku kersana ajengan Zainal Mutakin teh kumaha penting ngarah sada teh ngarabeun tah ngarah disada Nembe awal ajeuna menyebutkeun saur Hitler kitu nu penting disada urusan bener jeung salah kumaha itulah kira-kira bahasa Hitler tadi. Entah kesalahan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran yang diyakini. Itu kan ayeuna hayu digemor-gemor dengan tahu salah. Hayu digemor-gemor kan menjadi asa benar. Terus dibuktikan dari survei Nakusibri di Nawakas penelitian menuju zaman S2 di Bayu. Itu banyak orang lain. Allah wa Rasulullah a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma asana akbil Allah. Hei Allah kalian itu asal sopan kehen ka Allah. Pilaku kitu ganti-gantian atuh lapan akbil nanti gantian ku harap nida.
harap paling ngegero. Jadi ya Allah, asalnya mah ya Allah kulantaran Allah teh munada nakiro nakir munada mufrad Arab, maka kudu diwabikeun kana doma ya Allahu. Rek digali tina sisi tasawufna, lamun urang ngageroan kasasama bisa ku bahasa naon wae oge, tapi lamun ngageroan ka Gusti Allah mah kudu ngaropakeun ngaluhurkeun bari kudu ngahijikeun antara urang jeung Allah melalui robito ka guru mursyid. Tah rahasia tina didomakeun. Dalain keur ngaji nahu ieu mah keur ngaji ieu ngaji bebas. Da ngaji kitab di kalahkan teu payu dan teu kirim-kirim atuh gede banget gitu loh kitab teh yang Jami'u Karomatil Aulia. 2 jilid, baru 2 jilid selama geus geus. Kemarin lah segitu juga sudah uyuhan. Allahumma asal ya Allah satos ya Allah aya bahasa tasyawufan, bahasa para urang santri mah kalau ganteng berontok, aya kekangenan anu khusus ka Allah. Fa'atini mahabbataka wa ma'rifataka, sehingga geus kahalangan antara urang jeung Allah kulawan ieu. Kumaha tuh carana? Gantian si iana teh ku mim nu ditasdidkeun ditungtung jadi Allahumma. Santri teh balik deui ya. Bae antar yang dari santri. Santri apa dia mah? Santri sabulan sakali. Hebat ngaji sebulan sekali ka sudah hebat heula apa gaya. Allahumma tina akbil Allah jadi ya Allah jadi Allahumma mungka Allah biasa gitu kan sanes mah biasa urang ka Kangjeng Nabi Muhammadum mah biasa urang Zaidum mah biasa mungka Allah ya Arab tidak ada teh bisa digantian umim nu ditasdidkeun bari ku tasyawufan bari ku urang cinta ka Allah sehingga mu aya apa halang antara urang jeung Allah supaya kana hikam tah rek dipanjangan mah jadi ngaji teh jadi panjang kali Allahumma oge supaya kana hikam da moal aya nu bisa ngahalangan antara urang jeung Gusti dan nu ngahalangan ge meunang nyieun saha menangian Allah tak banyak ting mau beres-beres senang kalau bulan yang kayak itu jadi turun kan makin ngucap Ramadan kamari mana itu loba masalah wae hirup teh ya puasa atuh insyaallah tahun bulan kayu tak itu mulai pimpiannya dan kini sesarangan bergurus itu Ramadan berjanji Allahumma barik subhana wazan fa'il tina wazan fa'ala yufa'ilu mufa'ala wa fi'ala qatala yuqatilu wa qitala baraka yuwariku mubarakatan wa biraka barik lamun wazan fa'ala kudu ngabogaan makna siri qatala zaidun bakron silih podaran si Zaid jeung si Bakar itu kan bari barokah Gusti urang silih barokahannya kalau teh kalau dibarokahin babi, abdi dibarokahin kalau pilaku. Sedekah Allah mah pilaku urang aya kaberkahan ka Allah, mah teu butuh berkah. Urang butuh berkah. Barik. Maka
fa'ala teu bisa dieunteukeun kanu mana salih. Cara jelema bogoh ai itu dan teu bogoh hendak bisa diasupkeun kana wazan fa'ala tapi henteu salih. Maka hartina teh jadi banget. Mugi-mugi Gusti banget ngaberkahkeun ka abdi. Ya, gitu. Oh, jadi nu diudag ku urang teh naon? Kaberkahan. Seueur perkara di alam dunia nu teu kaotakan. Teu katak-takan. Mentakna naon teh tong sok main otak jeung tak-tak wae. Da seueur nu teu kaotakan teu katak-takan. Loba perkara nu teu kahontal ku pikiran, teu kadada, teu kayuga. Tapi nepi nu kitu ngaranna berkah. Da tukang tani ge cenah dulu teu emam tina hasil tatanena. Terus lepas tukang nyawa dahar sauna menang kudu lain menang sawah mana ya padahal geus sawah di gede bagi dari dieu tapi dahar kene we tah eta teh nu kitu teh kadang-kadang sok diliwat napas jeung oksigenana. Ieu teh kaberkahan ti Gusti teh da daya pabrikna teu. Tapi dipaparin we. Di mana-mana otak urang geus teu nepi istilah pangarsa wa ajeungan jejen. Di mana-mana otak tumpul doa mandul maka jelema bakaribu alatan kedul. Mun aya budak eueuh deui carana ku kaberkahan. Maka barokah teh hasil. Barokah teh mata kayak mugi-mugi gitu ya. Mugi-mugi we jangan sing berkah berarti hasil. Lamun hasil kudu aya proses. Teu aya hasil tanpa proses. Obre, kamari penting mah datang di mana cinta, nawan obre, ayang cinta obre, ulang sari, gua gak mau pun tadi. Jadi antara ini ngimpi atau nyata, itu kan pasti bener itu. Sakitnya kali luna ya, bendesnya kumat bikin ngaco. Wiyadi, ada kamana lupa tenang. Jadi hari berkah tenawan. Hasil mau mungkin ayah hasil mun aya proses. Jadi nu lamun urang hayang berkah kudu di jalanan prosesna ada bukan lihat. Aduh beujeu mah wing teh hese ka dieuna dengan ka dieu teh didamukeun. Kada ka dieu hoyong berkah teu. Ini tah aya we temu. Hoyong berkah ya. Ari berkah teh hasil. Moal aya hasil mun teu aya proses. Kade ari hayang hasil ngan ari melalui proses bohong. Endahar lapar masak tuyuk embung. Meuli tuyuk embung. Ku aing kudu pamaokeun embung bukan bayar dah bisa. Da wareg mah hasil kudu aya proses. Loba jalmi nu nyarios hayang berkah tapi teu apal proses moal berkah. Atau aya broker berkah. Nah, itu lebih beda. Sok urang dongkap ka dieu insyaallah barokah. Eta ngaranna broker berkah. Bahkan bisa jadi banar berkah. Sehingga loba jelema nu kataribu
ningali beungkeut huluna badak bahkan warnana ge nasionalis gitu atuh. Mau jubah make itu gagah. Eta mah broker berkah. Jadi ngajangikeun kaberkahan. Simpuri hoyong ikhwan akhwat anu aya di Rancameong di Gede Bage, kita berpikir jernih. Berpikir rumahnya berpikir apa? Berpikir apa dengan rasional. Kita berpikir normal, orang mikir. Orang pikiran lamun barokah teh hasil, moal aya hasil mun teu ngage proses. Jadi nu kudu diudag mah proses. Di mana-mana migawe proses pasti bakal hasil. Kawin dari yang pamajikan jadi boga budak, hayang boga budak tapi mung kawin mung gigituan atuh adul. Tapi hayang cai bebeja hayang. Ada proses gitu. Ya. Namun kopi bisa ya kudu. Sebentar sampai belut guys datang terus sempat udut balik ceramah teh udut urang mah kopean tinggalin terjadi ceramah teh anjeunna mah kopean tinggalin ceramah lah udah butuh lagi mana nolin kopean proses yuk urang tinggalin proses jadi mereka tinggalin berkah teh hasil moal aya hasil mun daya proses maka nu kudu didamelan mah naonna prosesna oke bakal lain diudang-udang hasil tapi alin ngalakukeun proses maka hasil nanti hasilan pan hasilan teh jadi wawadulan cara simkuring tuh kabumina wahajili si payun di payun bumi itu bukan payun itu nya orang gitu dongkap kabumi wahaji teh di payun teh aya buah unggah kadinya eta buah teh herang wae tempoh kurang teh ieu mah di jelema beunghar mah buah teh teu peot-peot teu jadi imah ai lila mau penasaran cokoan digigil tuas. Gini ieu mah buah wadul. Terus sok dipayun bumi gini kan dikitukeun tadi na meja gara siga aya buahan. Bunga kadinya herang we. Teu peot pandi ieu penasaran. Tumpuk inget kene heureum make sorban dirungkuk ke daerah coklat ke bagus. Ieu mah buah wawadulan. Nah, make buah wawadulan da teu aya tangkalna. Jadi lamun hayang buah kudu daek ngurus tangkal. Mun jelema ngurus tangkal bakal hasil eta sarua. Mudah-mudahan buah cau buah naon cau tangkal cau teu diurus atuh jadina teh cacauan ada orang kena berkah mudah-mudahan buah berkah tangkalna teh teu diurus jadina teh beberkahan siga gagah siga berkah pada harimu. Sababnya hayang berkah nanti nyawa tangkal. Naon tangkalnya takwa. Tangkalnya deh takwa. Jadi lamun hayang berkah urus we tangkal takwa.
kantos ngadamu takwa bisik gitu kan aya bajuna di urang mah baju takwa takwa jadi takwa teh tangkal naon tangkal berkah ulah ketika ongko hoyong berkah tapi tangkal takwa teh diurus mereka budak-budak buah berkah tangkal takwa teu diurus jadi nate beberkah sehingga berkah beranteu lamun hayang berkah lain dongkap ka ditu ka dieu urus tangkal takwa na urus nah aya ari nyarioskeun takwa tong sok luhur teuing ieu mah maneh siga awana Gusti Allah kalau teh kapi aman gitu ieu mah mun geus ngawangkong takwa teh para ustaz sia wah angsa make ngomongan gitu ka dewe ke gawe urang pake we jabatan kieu wakil rois di PWNU batur mah kolot heula kakara kieu wakil rois pangbudak wakil rois mantak kitu ge modern ting salah nulis sugan ngaran abdi na heueuh kumaha ayo mah sang takwa tong sok luhur teuing man luhur teh kumaha teh kan coba ya ari takwa cek urang naon sih takut yang tua deh kalau takut yang tua berarti ada yang muda karena tidak akan penyebutan yang tua kalau tidak ada yang muda takut hati itu kudu cerdas cenah urang make cenah heula we ilmu cenah nu disebut takwa teh imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahi bahasa Sundana make sakabeh make ngalaksanakeun sakabeh parentah ti Gusti ngajauhan sakabeh larangan ti Gusti naon teh saha nu bisa teh pandang aing ngawangkong tong sok luhur teuing jadi nu disebut takwa teh ieu urang laksanakeun sakabeh parentah Allah jauhan sakabeh larangan Allah ustad oge eta can bisa kitu bau sakit dengar di jauh teuing mantap ya falamma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dina waktos Kangjeng Nabi macakeun maca ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun praktikan maca ayat eta baka Abu Bakrin bukaan syadidan kuat terserina Abu Bakar sini terik babau kubuakan wa baka wa qaraba Umar terik tuluy pisan Sayyidina Umar fa qaraba Utsmanun Sayyidina Utsman mengadang itu langsung agelapak pingsan wa kharaja Ali minal masjid Sayyidina Ali mengagajong di masjid faqala nganika ya laita ummi lam alid ayat teuing teu dilahirkeun ku indung laita di lam aku saean ayat teuing teu jadi nanaon laita di tibnan hayang teuing jadi taneuh nu ditincakan singkarwa kunaon make kitu ya tepira Rasul teh maca ayat tapi kakeun para sahabat heboh tina itu udah uji oh itu nanya kan sampai ya kunaon kunaon bari ku ngarti
kalau dibacakan bukan yang Nabi mantap ceri di urang mah balik ku teu ngarti ningali khatib macak itu teh sare sok ayuhannas ittaqullah wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina ittaqullah balik ku teu ngarti oh pun pojok ini almarhum mertua abdi bangsa abdi doana pun bapak pun meninggal di alam barzana ayeuna penantian amin jeung para wali kejadian para syuhada apakah umroh bulan Januari pas kieu usum tiris ninggal di Madinah leuwih tiris paling kitu cara ngukurna lamun di Mekah tiris Madinah leuwih tiris mun di Mekah panas Madinah leuwih panas gitu di urang pan mun di puncak mun di urang panas itu tiris di urang tiris itu leuwih tiris itu hari di Mekah masane mun Mekah tiris Madinah leuwih tiris Mekah panas Madinah leuwih panas itu tak lamun musim tiris saena ka Mekah heula mun musim panas raosna ka Madinah heula sabab ari panas mah bisa ngiuhan ari tiris bisa tuh ngiuhan kan berarti ya di urang ada untuk anggar sama tiris kamari musim kuring nu sasi Desember siang 7 derajat wengi 3 derajat nah kuih kabumi teh kaping 8 Januari kaping 18 Januari angkat deui nyenak jamaah eta mah nyenak ikhwanah wa sahabat iqomah eta mah teu patos tiris wengi na 11 derajat siangna 25 teu patos parah jadi sedangkan hari mertua abdi mah paling muroki tukang ngarokok farka'u ma'arrokiin merokoklah beserta orang-orang yang merokok naon rokokna la jarama wala gharama illa manna wa thulatha wa ruba' la jarama sanes jarum super wala gharama sanes gudang garam tapi masna 2 wa sulasa 3 wa ruba' 4 jisamsu ola asyamsu alaika bilkofika falafika karena cerita mah abdi mah juragan terdiajak cerita rada diajak kene yo wow pan ari tiris mah asena di Palembang jendela ditutupkeun da tiris ari kudu jarum coklat jeung samsu digadar pansana sensor asap kumaha berdua HP sehati dulu coba teh Arab datang pakai gamis pakai imamah Assalamualaikum ya tengok lagi di rumah dibuka depan Arab mengawal kok terlalu lagi ya Allah alhamdulillah Masya Allah disangka betul Allah amin Allah khabar lagi Muhammad Rasul gimana amin walhamdulillah amin Allah amin curi Arab mikir curi minta amak tuh kalau saya berhenti ini al-Fatihah bebeja yang biwaya Arab ngadu hati ka cering-cering balas Habib banyak muhun gua batur ngadan goblok ieu hasil lamun kaburuan kabeh modal ari sia teh tolong gantengan ti abdi kulan karena naon
Bantang urang mah kadang-kadang antara doa jeung ceurik pajing-pajing. Ngadoa ka mana ceurik mah kunaon gitu. Da teu naon. Teu ngarti. Ningan waktos Kangjeng Rasul maca kitu sing lawak para sahabat. Kumaha jawabanna saur Kangjeng Nabi teh kunaon ieu teh kunaon? Saha tunjun-tunjun anu tiasa kitu. Moal we pada Nabi mamaot dina kaayaan Islam teh moal. Ari kudu kitu mah takwana ngalaksanakeun sakabeh perintah Allah. Ngajauhan sakabe larangan Allah. Paturang ka parentah Allah teh aya we nu kacoceng. Bener tah? Lohor berjamaah asar kaliwat kan gitu urang mah. Berjamaah beres dikir teu gitu. Aya wae urang aya wae. Larangan Allah teh eta. Terus hese di jauhan. Kamari ieu mah digigireun masjid. Beres wiridan di ieu aya ibu-ibu keur kukumahan. Susuda teh ngample. Cek urang teh alhamdulillah eta mah subhanallah kene we. Subhanallah subhanallah. Alhamdulillah subhanallah kene. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Encan. Ditilu teh si eta pantes lah dia teh kuat inu dengan janela. Bari wiridan ibu-ibu nade ngajak-ngajakeun kumaha teh bari kana mengoge. Aduh aki-aki unggul banteun alay. Dulur. Jadi ese kurang aya we. Dan memang gitu kelakuan kafir menyelapkan maksiat. Iya bener yang disebut di Tangerang. Keur nonton di YouTube pun bapak ngebahas sikap. Bari sasarangan di majelis. Ai YouTube teu di-download heula meureunna. Heuh langsung deh. Kur curi ke jual teh iklan. Mau kieu sama. Eta mah Allah Akbar. Wae ada iklan teh karang teh kira-kira. Anu kerja itu jadi ngaharulak atuh. Jadi teu tiasa kos kitu. Mantang nu bikan nangis oge sarua kasih. Saha nu tiasa kitu? Ari Kangjeng Nabi mah ti borojo ge geus pinabieun. Moal digawe kasalahan. Moal kieu ditanya eta Nabi Muhammad baheula mah badu miseureun. Eta mah tangka jame bea. Aya nu kitu teh. Aya anak domba ditumpah. Kitu teh. Aya bageun we. Cileureun. Pinabieun. Padahal urang mah coba sok. Lamun Nabi model karani wah kacau lawan kacau. Aduh bahaya. Lieur mereka diulah gitu. Kieu deui kantor yang jelek. Maka sabada kitu Kangjeng Rasul munajat deui ka Gusti. Gusti gilingan ayat ieu teh araboteun teuing. Jol deui we ayat ittaqullaha mastata'tum. Kudu takwa marane kabeh sesuai jeung kamampuan masing-masing. Dewe seri para sahabat. Alhamdulillah aing disesuaikeun sakamampuanana. Sok atuh takwa teh samampuna. Ada kajengan Ustaz upami rek nyarioskeun takwa tong makin itu luhur teuing. Pakeun ieu takwa maneh sakamampuanana.
Takwa teh kudu sakumaha Cus hibet teh sawakongna. Kudu takwa maneh teu betes sawakongna. Kudu takwa maneh sakamampuan. Di Arab teh kitu datang ka Indonesia ganti deui hadina. Sakamampuan teh di urang mah sasesana kemampuan. Bener enggak? Ari sodako mah da kudu sakamampuanana. Sesa dahar, sesa jajan, sesa itu aya recehna karang sodako. Bener enggak? Sesa gawe, sesa ulir, sesa holoy, sesa teu karang ibadah. Jadi ibadah teh takwana teh sasesana. Mana teh aya kuedana gitu. Lain sasesana sakamampuan. Nu disebut sakamampuan berarti beakeun kamampuan urang. Dimaksimalkeun sanajan teu nepi kana target nu penting geus maksimal. Istilahnya di Indonesia memaksimalkan kemampuan naon coba istilah di urang. Ayo. Kieu mahasiswa itu bisa ditanya. Gagal jadi dosen. Memaksimalkan kemampuan bahasa Sunda. Nah, naon eta teh nanya ka kitu aduh. Lamun kieu mah abdi ontologi di dalam rumus eta mah ieu lah. Manteu. Bahasa urang naon? Beateng kah naon bahasa urang? Jadi bahasa urang sakamampuan teh kudu maksakeun. Jadi takwa kelas urang mah takwa maksakeun. Jadi aya berkah hayang sampurna takwa mah kemae urang takwa kelas maksakeun. Lain hayang digawe parentah Allah teh lain ngan maksakeun. Lain hayang ngajauhan larangan yang lain tapi maksa. Emang ajengan hayang di mamatku cilepu. Dasar wah ustaz juga manusia gitu. Moga kunaon anu kan pake ka masjid bae maksakeun mun teu ustaz sadeui gitu. Maksa. Buktina naon? Lamun ajengan boga minantu nu ditah imaman teh minantuna. Ya, minantu, imaman ya. Nah gitu bapak geus sekolah berarti baheula teh meunang maksakeun. Nah. Urang ameng we ka sakola polisi. Pan sakola teh daya sakola aya SPM, aya secapa. Sekolah calon perwira, SPM sekolah polisi nasional. Di SPM dia bisa capai aya tulisan di lembaga dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ilmu itu diajar takwa. Jangan udah karena dipaksa, terpaksa, terbiasa. Urang kana mam nuju alir urang kana mam gampil atawa sesah. Tungtungna ku kolot teh dipaksa. Balik sakola geus rek penang ayeuna. Adalah serok. Udah sieu teh ka pangbuka tuh. Belum kadang-kadang tuh balik ulang kayu mau amun tuan kasar lumpat beri langkayangan diberi ku kolot teh mamawa piring. Dan esa mau lagi ayam kapal murah keong belum
padahal eta teh keur budak sorang lain keur indungna dipaksa tungtung nama pan kapaksa mangam dasieun cing jeung geus kararieu ayeuna di kitu keneh teh yo aku dieu gitu tau wah entah balik di mana datang ke dapur sambungan mana ya kayo kunaon make kitu terbiasa terus di jalan gini polisi wah panggil polisi semua gebek aku tuh guna motor pokoknya dia polisi nggak gebek jangan itu cinta wah pokoknya ke polisi soalnya saya nggak gebek ini kemarin nyarios kenapa setiap melihat wajahmu hatiku berbunga-bunga jangan-jangan ini riba kan riba itu bunga nih riba putih nah pak helm belum penting pak ya pak cek siap pun penting aspal ibu gitu terus sok sih pakai helm atau pakai helm ditilang pak wali naon isukna geus make helm liwat deui astagfirullah sebab geus make helm pak sim bapak teh nanyakeun sim mun teu ditinggalikeun sim ditilang sia tungtungna nyieun naon sim helm make sim mawa liwat ka polisi teu ditanya goblok polisi ayah geus make helm mawa sim teu ditanya balik deui ka pak naon abdi geus make helm geus mawa sim teu ditanya teu make motor goblok artos apa motorna diical dipake kagak helm jeung naon sim geus eta ieu hanya make helm jeung motor dulu jadi dipaksa kapaksa make helm ke mana dari ayam itu make helm jadi ditilang ngan kali lamanya ini biasa mun teh mau helm teh asup angin tah geus biasa eta we rek nanya geus aya can nu maksa urang kana ibadah ayo aya teh kudu turun kitu iqomah datang ka imam masing-masing mau bedog kalau menjawab mah teu wah teu dilaporkeun mah urang ka polisi cenah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan tak naon lah dia lah mengganggu ketertiban umum lah aya nu maksa teh urang kana ibadah teu jadi teh kapaksa kana ibadah teh beres jadi ketika ayeuna teh biasa-biasa kana ibadah beres hoyong biasa kana ibadah hoyong kulantaran teu aya nu maksa maka kudu tina diri urang memaksimalkan kemampuan diri bahasa Sundana maksa yuk urang maksakeun yuk kana ibadah yuk gitu pasang alarm horongkeun budak jeung pamajikan budak kayak urang bebengkak halus goreng halus hirup kene daripada maot kuda bos budak teh lain eta di pareuman alamna sare deui penting salajengna budak ini kacai dengan tingkai teh tiris balik deui tuluy berproses maksa hayang 2 rakaat tahajud teh dulur ladang maksa berkah insyaallah hayu maksa rek dinit panakiban sugan bari mundur leumpang gitu bingung di kemai
Dengan naon kurang maksa. Ridho dipaksa karena ibadah ridho. Sabab lamun teh dipaksa moal biasa. Tos biasa mah giringan manakib ka surya laya. Geus kenangan deui we. Asal lawan menang maksakeun. Hari ajengan beuki kana maksiat. Beuki. Dan di kopean teh silamun bukan apa gundul lah. Kalau pun boyo ditawi sajong yang ngabasa teh. Ya bahasa apa alif mira bisa. Kayak gitu lah benar. Itu beuki komo eta lamun geus bubar pabrik Allahu Akbar. Ningali knalpot. Nulugureun jok. Pan knalpot teh knalpot jok kan nulugureun jok. Ngakib lagi kitu eta nulugureun jok. Eta knalpot kitu. Mun dipaut tina gigi dua bangunan ieu. Tete Ustaz ke beuki. Kunaon atuh teh teu ditokon maksakeun belaan di situ kan kagero. Bus jangan lain nu hade. Maksakeun mentakan hampunten saya kos nama. Sim kuring tanah alebet ka di perumahan-perumahan di kota-kota. Aduh. Bening di lemur pengajian. Coba di kota mah pengajian ibu-ibu sosialita teh. Nu dandanan leuwih mehong teu batan bajuna. Ari geus beres teh yang dipoto jeung ajengan aya dipoto di atas-atas na teu wujud. Dari ibu urang teh teh. Teh dipoto terus. Dicari-cari. Deg-deg. Raka-deg urang. Piraku salempak kudu dikamprat. Aduh, bahaya. Jadi kunaon ajengan teh digarap maksa. Kunaon ajengan teh main judi slot maksa. Kunaon ajengan teh main game online maksa. Dah hayang nama beres ngaji bari leureus main PUBG nu kana ritu ngareureukeun otak tapi maksa. Siap urang maksakeun ninggalkeun pamaksiatan siap. Jadi lamun keur motor aya wujud Allah. Dilihat dosa, gak dilihat barang bagus. Atuh paksakeun tinggal. Tah lamun geus bisa daek maksakeun kana ibadah. Maksakeun ngajauhan maksiat. Berkah lungsur ti Gusti Allah. Budak RA TK sakola diberi nilai ku guruna 100. Budak MI SD 100. Mulai SMP mata 100. 80. Mulai SMA mata 80. 80. Mulai SID dengan IPK 3,4. Kamlun, tilu teh kamlun. 3,8 abdi kamlun. Wah, berprestasi tinggi. Coba lamun ka budak TK diomongkeun nilai mane 3 mewek. Berarti bade 100, bade 80, bade 3,6 nilai nama sarua. Bade anu tos biasa, bade nu maksakeun surga nama sarua. Berkah nama sarua. Nu teu meunang nu teu sakola.
urang atuh Pak nilai kelas sabaraha mah teu abdi mah teu sakola menang nilai moal. Ieu urang maksa. Baliklah di mana-mana bulan Rajab kamari maksakeun salat sunat Rajab panjang teh. Kepanjang mah? Oh, macam kuliah ke akapirun berapa? 3 kulhu 3 dengan rokaan kalau teh poho dengan hiji-hiji. Maksakeun. Wasabana aya naon kaberkahan? Naon nu nyenak berkah dina bulan Rajab? Aya Isra. Wasabana dan beres pada tiga waktu doang. Mantap, 2 jam mah Kang Abdi mah sisirian ngumpul beres ngaji wancan. Kiranya terpas kembali ya makin bararosen abdi teu ngaji. Dak ulah ngaji serius lah aya namanya. Urang ngawangkong kamanusaan. Ditabuh salapan wengi di Cicurug. Tapi ka berjamaah subuh bebarengan. Karek teu bikakeun urang teh saha. Can urang kudu kumaha can. Tuluh dak beres teh sare. Wa Sya'ban al-wawhan mu'addin. Sya'ban mah tumpun ala Rajab. Wali annal atwa aliyah tikroril amin. Ari ngatapkeun teh ngahijikeun teh sareng bulan balik amin takdirna Allahumma barik lana fi Sya'ban. Mugi Gusti ngaberkakeun ka abdi dina bulan. Ayeuna bulan ayo maksakeun. Lain ieu mah di bulan Sya'ban geus leuweung. Kunaon mana makin gitu ngarah teu leuwas di bulan Ramadan leuweus. Daya leuweus di ayeuna. Justru bulan Rajab bulan Sya'ban ayana tepan Rajab. Sya'ban aya naon nisfu? Bade maca Yasin hungkul heuh. Bade salat 4 rakaat tuluy maca Yasin 3 kali heuh. Bade sesuai sareng ajaran guru salat sunat khair 100 rakaat. Teu sanggup encan. Nya dan cara disebut teu sanggup. Kamu nyebut teu sanggup geus dar. Kakarek nyebut naon? Ieu mah encan geus nyebut henteu nya kumaha. Ceuk sim kuring, sok kuat nangtung. Teu kuat nangtung diu. Ngan imam tong nyebrut teuing. Kadang pun ternyata di Surya Layati imam teh beresat teuing. Karunya aki-aki mereka hanap kabur mereka kahanap cek aki-aki mios pada ngantosan di dia dengan tahiyatan di kebelah dia ini kejadian menaruh siapa nanggung diu. Nah, masalah tahun gitu tuh kau beri ya, itu ngebeles surah apa pengetahuan ditunggu. Wah, dia karek aja kan karek itu kau potong kumpul. Assalamualaikum, aja kau apa? Tunggu tanggup, assalamualaikum. Pulang, sabar. Dulu itu panumpang juntai kabre. Mentek aing jadi supir kudu make sekion cai. Kunaon ieu kudu panumpang atau kuranta. Mane mah getun we sorangan. Tempo atuh lieur sekali-kali mah. Aya nu geus nyang gigi. Aing mah ibadah teh jadi lulucon. Tetap berikan kepada ayeuna mah aya reureuhan gitu. 10 minum heula bari tembok. Oh bisa utang. Gitu. Jadi saran di pasaran kadang-kadang kan sebelum dius waduh dari dulu panumpang. Kali kiban teh Allah. Kunaon teh?
Facebook sahabat cek abdi teh butuh konanggung dia benang kang menang daripada saya sekolah ayo diu lieur kang diu kuwi ngagoleh kok da salat teh mun teu bisa nangtung diu teu diu ngagoleh ditinggali teh kerek salat kang goleh teh lain kerek kenapa salat mereka gua depan mana geus teu kuat nangtung teu kuat diu ngagoleh seker oh gitu mah nu penting rengsekeun 100 rakaat ari damel berat pasti gaji lagi gede kade hayang gaji gede gawe nama bali bohong nanti wah ieu teh eueun ti Rasulullah ganeng Rasulnya wae hadisna bawa kitabna Rasul tidak mengajarkan sholat seperti itu. Emang mana niru sakola ka Rasul? Abang makarek apal hadis tilu ge atuh sok rada leuwih. Kitab dari Al-Bunya li Tariqil Haq di sini eta ditolak dina isyarahna i'ana tu talibin. Dina Kifayatul Akhyar aya sadaya. Nu penting daek henteu kitu lah. Ari embung tong sok liangan dalil embung ieu mah embung we dalil tengah tempatkeun bebe nyawe mane embung bere udah montol kali kadieu capek ayo kunaon amri kitu-kitu teh atuh sedih euy ari keur bapa urang aya jelema eta teh bararageun ari pas pun bapa wafat datang ka bumi 15 mobil mawa kita dolo ya coba begitu kudu tak ada bobot kurang gitu kudu dolo ya ada kemana lo udah dapat gitu ada tau dia ada gendeng senang bos kurang tak mina bida ilmun karawat pabin anu banget dibika izin wa mina bida ilmun karawat wa yasimu fa'iluha di antara pabid'ahan nu banget tipika izin nu migawe lagi dosa wa yajibu ala ulatil amri nahyu wajib ka pamarentah ngalarangna as-salatu raghaib salat raghaib mana salat raghaib teh salat sunat rajab salat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat jeung salat sunat dina malam Jumat akhir dina bulan Ramadan aya atau kan kamu ieu teh bida ilmun karam ieu teh dosa aduh eta urang bias euy aya teh pernah diomongkeun dalil ada kukolot nuturkeun mana teh dulurna kojinjang bingung ka pun bapa Robito kapangersa apa-apa mau diriu sok di dia migawe kene sekat baik saya merasa nuhun terus diwantos del teh kurang terus geula macan bininya di qodoi sholawatil faitati kalawan niat kodoan salat anu tinggalin alladzi lam yaf'alha aman nu teu dipigawe sataun jadi baheula teh aya jelema nu tara salat salatna teh eta we salat sunat rajab salat sunat khair jeung salat sunat itu jadi niatna teh ngodoan salat tu kaliwan keke punten pangarsan hari ieu bakna dina biniati asli aja ilah ba mana tinggal asliyah sing tali abi bakna aja asliyah ka mana ieu teh ta'alluq mah kana wamina bidan oh ari kitu mah moal dieureunna contohna kumaha abdi ka dokter cek dokter bapak tong ngadahar lada tong ngadahar hasem sabab lambung bapak gering jadi lamun lambung nan teu gering meunang teu ada meunang
Ieu salat dibid'ahkeun teh lamun niat qada. Lamun teu niat qada mah beunang. Pan urang mah niat teh salat sunat hoe lain qada. Bari asopri salat lima waktu. Pete ieu teh lamun lain ku jelema kos kitu mah ganjaranna teh loba pisan. Eta nu ngaham tong kasih kulit. Tambah. Oh, teu nya. Tambah tadi gitu gue balik. Baca ki bener. Gua kedewe. Inya nya sok sia teu gawe wae. Cacak di mana. Tapak saat ditagi maman kedewe deh. Ayo balik ke mana? Dulu lah. Diganti anak mana gitu dah. Siapa mana enggak tahu entar aya. Sarua gelo dan begitu. Yuk. Aya niat sadayana salat bae aya? Aya. Minimal niat atuh. Aya niat sadayana aya? Aya. Urang niat. Waduh, mah teu sanggup encan. Engke we geus migawe kakarak lamun teu coplok huntu. Tukur potong. Tulang iga rampung tak kakarak gitu-gitu teh masalahna. Dan karek Sya'ban. Jadi urang paksakeun sabab di bulan Sya'ban ngandung unsur barokah nu mawa berkah teh nisfu wa baligna ramadana tepikeun abdi kana bulan Ramadan ai ij'alna jadikeun abdi sadayana Ramadan balighan kana Ramadan anu nepi kana puncak. Baheula ceuk dina pawayang di swarga Maniloka aya hiji kawah namina kawah candra di muka eta kawah ngamuk ngagola inung kabeh nu aya di surga hiang watipati jagatna tak ngagoroan ka Semar Badranaya kudu neangan tumal keur kawah candra di muka teu bisa ku jelema samarangan tapi kudu titurunan Panawa mantap Abimanyu teu dibikeun ku saha Panawa teh anak kula Sadewa ge teu dibikeun ku Arjuna maka nu dibikeun nu wani mikeun teh Dabima kawin ka Kunti Dewi Kunti boga anak karek borojo dibawa eta orok kalawang salapet tangkeup dina diri salapet tangkeup dibawa kana lawang salapet tangkeup tuluy dibawa ka sawarga dibaledokeun diasukeun kana kawah candra di muka 18 tahun kemudian ting ting begitu deh dina film SpongeBob ya wah ger deui kawah candra di muka celang aya hiji jajaka simar dada otot kawat tulang besi salamina Gatot Kaca ieu teh siloka bahwa urang kabeh teh dulur sebagai putra Bima umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu asup kana kawah candra di muka nyaeta Romdun artina panas Ramadan bulan nu panas teu panas kaki dia mah tiris beuteung panas ngapalak kowe tadi saurna ka restoran Padang dan tengah poe teh ngagola atuh panas baras pangadeun panas Romdun beres dina Ramadan keluar tina kawah candra di muka biji Gatot Kaca
maca umat Rasul panggagana otot kawat tulang besi kuat iman Islam jeung ihsan. Tinggal pertanyaan naon wae unsur nu mawa mulia dina Ramadan eta mah kede urang bahasna ayeuna urang tutupna rek Rajab Sya'ban jeung Ramadan ieu 3 bulan nu ngadorong ka urang mawa kana kaberkahan. Maka dina bulan ieu teh ingat aya berkah teh naon geus poe deui asih aduh geus karek dieu teh kan ieu aya berkah teh naon moal aya hasil mun teu aya naon anu kudu digarap urang mah naonna aya prosesna teh keur urang mah kudu takwa aya takwa urang mah naon ya maksakeun mantak bulan Rajab Sya'ban Ramadan urang ngarang naon ngarang barokah. Yuk ari barokah teh sabaraha hurufna 7 geus lah dari hitung kene atuh da 7 we gara ganja barokah bener teh 7 hiji 2 3 4 5 6 7 ayo berapa baik hiji balakeun kana ibadah lamun hayang barokah kudu bageur kana ibadah terus 2 jatuh atuh apa ibu menit hayang kenang ayo unggul 2 naon roh kan ditulis dari kulaten dari gebek abon atuh ku Arab mah lain tujuh jadi sabaraha hiji barokah opat kedua naon alus asak dina ilmu mun hayang barokah kudu asat dina lain hayang jago mah hayang gede pencit lalaki jago kongkrong panjang naik nama sakudu barokah asak dina ilmu asok masak teh asok masak ciri asak naon hipu deh ai tahu berarti itu kudu diasak terus ngaco atuh ngomong ciri asak teh karasa teu kudu loba itu ieu nu penting karasa dan tapi rada hati jeung sangupulan make samaledok make asin we tamahane ku jengkol atawa peuteuy purulukane daging ayam sakitu nu penting karasa jadi asak dina ilmu tuluy aya atuh sing bente pamaina rongkah dina digawe mun hayang barokah kudu getol gawe lain bunuh we di imah terus omeng akhlak jeung pamake mulia jalma lain ku harta lain ku banda lain ku ilmu tapi ku akhlakna terus kabersihan kaindahan dimumule sing paradesi ieu mah ulu kuat sarua jeung baju rakerangan kuntu karone kuku haraido kerek mepok berkasri uyuhan bumi teh sing paradesi ai kotok di bomono kutang yang sang pantau karena jero dina kursi berkasri itu sing bersih sing indah genaheun katingalina ari boga kulit hideung tong make tiung ungu ari baju beureum ari androk koneng bisa disebut elang sing indah sing genaheun ari make minyak wangi tong sok leuwihun Pak air mata duyung dibalurkeun kana baju
naik karena angkot teh mewek supir angkot ingin kayak gimana. Allahu Akbar. Naon bieu teh jaringan? Kebersihan, keindahan dimulai terus. Halus budi pekerti teh. Kumaha kasaluhureun, kumaha kasasama, kumaha kasahanapeun. Ulah aing kaluhur mere tak kahanap gagasan moal berkah hirupna. Terus hirup jeung rizki dunia rawa akhirat, amin. Terus Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.